channel Mang Asep dinu dan ayeuna abdi kadongkapan tamu istimewa, tamu tamu yang sudah terkenal. Gaduh channel YouTube oge anjeunna. Namina Kalijati TV namanya. Ya, Kalijati TV kayak di anak ya. Udah ditulis di anak channelnya. Ini mah lain ngangkat channel batu ngangkat channel abdi. Jadi sengaja ya banyak. Pakai bahasa Sunda aja. Emang bahasa Sunda channel nama, jadi ngangkat budaya Sunda, obrolan bahasa Sunda supaya berapa bang? Situ kan aku. Oke, siap. Jadi supaya penonton channel YouTube nama Asep yang seningali bahwa masih yakinan mulai bahasa Sunda. Oh, biasa. Jadi ini sebagian kecil SDA nya. Sebagian kecil guys. Terus iya terus malah kali zaman ini mah terus sah lah ya. Ngobrol bahasa Sunda, ngobrol bahasa daerah teh. Sehingga terus karensi lah. Sarna. Oke, Mang Panjul, jantan sauna gaduh pengalaman nu mistis lah ya, pengalaman anu serem gitu. Jadi itu mana malam mistis. Nah ini kumaha caritana teh bisa diceritakeun jadi supaya pemirsa YouTube nama Asep biasa terang gitu pengalaman mistis kumaha sih sebenarnya kantos di alaman. Jadi lain prank lain. Aneh sih mah. Karena lu sing prank udah kadang tahu radio linting. Pengalaman nyata, pengalaman benar-benar nu dialami ku Mang Panjul gitu. Naon ya? Tapi zaman baheula nya. Jadi saya pernah pakai bahasa Sunda mungkin saya aja teh. Sudah tenang. Jadi keur baheula, bahasa Sunda baheula zaman dulu lah ya. Baheula teh zaman keur ngaji lah baheula mah jarang-jarang kene listriknya. Jadi serem lah baheula mah. Tapi dia juga serem loh. Jadi itu baru serem sih. Siapa kan dia? Suatu saat orang tanya rek ke masjid. Jadi ceritanya kumaha rek ke masjid baheula teh pas usung ngarincik hujan. Oh di tiga waktu kebetulan ini ya ngarincik hujan. Sareutna Cerita mistis malah cerita komedi ya kan. Jadi pas sareutna hujan indit ka masjid. Ka masjid teh baheula mah jalan-jalan teh jauh kan rek. Jalan teh jauh. Aya 200 meter 300 meter. Jalan kene baheula nya teh ayeuna masjid Al-Arus tapi nu geus ieu baheula mah masjid Geroneng nu geus ieu. Jadi ngarincik hujan mangkat ke masjid sorangan tah di jalan teh amprok jeung anu make samping cenah. Ai pikiran di dia mah sugan teh saha gitu nya, sugan teh tetangga. Ai sing horeng teh urang pas geus liwat teh nu make samping loreng teh joleuweung. Langit namanya. Pas sing punika Tapi nu pikarina teu bisa ditebak teh saha gitu. teu bisa. Jadi da emang Bejana tuh kenaon. jadi bejana sapintas urang teu ngeuh. Dasa papasan teh kitu tah lewat. Pas papasan mana teh urang lewat pas urang ngalir eueuh gitu. Terus becir eta mah nya otomatis tingku sok tingku mah ngomong gitu bisa. Babu kurasa. Itu pengalaman pertama itu zaman SMP, SD orang SD asli. Jadi zaman berlaman ya sok ada ini cerita-cerita itu. Ujung padati, ujung naon. Baheula mah mistisna kental. Beda jeung zaman ayeuna mah Asep. Masih seueur lah nu memang sekali deui canda manfaatna anu awalna mah nya make salah-salah
beli sanes makar ya kita mau orang biasa namanya orang biasa mungkin dihapunten bisi aya kasinggung cariosan bisi anu temerna napi naon gitu kan mungkin dihapunten dibukas sakieu wae di Mang Asep Mang Ajul di Kalijati TV cekap sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mau anjir 50